nya utan kasih bapak lah terlumpat tuh serius urang teh sia kapangi ya namanya panggil modal si utan ngesieun saku urang ka warung urang teh meuli kopi urang teh balik ka imah teh bingung teu manghitung tuh kalau karempan deg-degan karena hati sedengkeun isukan teh pasti kudu isu-isu keneh sieun subuh kegedor inung bapak urang sieun ngadengin sieun soakeun gitu teh ayeuna geus ninyuh kopi dekat si mak gitu pikiran teh urang teh loba dongeng joy turun deui urang teh keluar urang teh leumpang joy mimpi-mimpi gawir ada emang bapak-bapak gawir teh nya kata si mama kali itu jalan satapak tapi asup motor gitu gancangna carita mah tepi urang kaburuan anak urang barang tepi keur garecok di jero teh ada yang teh kieu joy urang teh si abah ngomong teh ulah kawiwirangan lah dulur hajat teh kitu nyata mah ge kitu mata kajang deni amuk-amukan teh mah teh sieun kawiwirangan abah cek si mana teh pani mah teh ku biliknya di kadenge kaluar teh cicing we urang teh tapi aya karunya abah kajang deni teh aya karunya cenah ka urang cenah emak maka yang nuntut jangan bohong gitu mata deka rumah sakit mata kacaletat wae ngomong tidak pada eta duit teh kanu hajat bener cek urang teh ieu jelema teh nya ngamangpaatkeun urang ya bahasa eutik gede-gede teh eta akan bae we joy teu naon nya urang teh da geus niatin hate teh ngetrok pantor teh assalamualaikum waalaikumsalam aduh meni panjang umur ujang kan dia omongkeun koma ujang norojol Joel, ujang datang deui. Kadonya. Siapa? Nangis sababaraha kali. Duh. Mana nuju naon, Mak? Nungguan ujang. Apa anjing janji abi teh? Nungguan sugane cenah datang buru-buru itu teh nya datang dengan Abah. Iya. Iya si Kasep atau Sumping. Aduh, ka urang teh. Sok cali ujang. Kumaha mah eta badan teh tos raos ayeuna mah sehat mah mah teh mesti kene kieu nyata sakujur awak teh mah teh mesti kene nyeri kita kudu dibawa ke rumah sakit ujang mah teh heeh nyata pun boyo dia lu kita di kene ge ngah haregungan teh geus ngawadul euy jadi teh bah ini teh jantan ke rumah sakit we cek urang teh kitu keun pada nyaho tadi kan nyaho kan hajat itu lah cumun pada ka rumah sakit we anjing teh kan pada subuh keneh we angkat teh beli karcisna CF gitu da kedah ngantri cenah ayeuna mah muhun atuh kumaha ujang aya artos teh kumaha artos teh sayogi Kasep. Iya artos mesin teh. Ya punten pisan nyabahnya nyama. Abdi teh salarasna mah ti payun teu niat nyilakakeun ka emak kan. Emak bade kana ojek diajabkeun ku abdi ka pasar. Samalah abdi teh geuning ngantosan teh lami dikeun ka 3 jamna di pasar teh. Sumun mak mangangkan laras pisan. Nya kitu mak. Nya 3 jam sojang nonggoan teh. Naon salingkuh lain nangwan mak heula bah sedap bah tenang lah bah hati-hati kira masih kene tak mak pan abi teh ngatusan 3 jam terus kitu teh geuningan wih abi teh nya ka dia berjepkeun emak ngan di jalan meureun aya ka musibahan mak da teh sengaja abi ngalabuhkeun emak eta teh laras teh mak nya kitu mak samun ngan upami abdi bade nyilakakeun emak oge meureun abi teh moal miradian deui ka itu teh laras pisan ojak laras pisan mak ngarumaoskeun terus kitu ning mak panaknya abi aja ketanggulan teh ning mah teh sasah mapah ku abi teh dipencetan heula nih sisi jalan teh mah deukeun ka mah teh ningan teh satatih deui laras pisan nuhun eta ge ujang parantos ka mak bela sungkawa kitu nya mak tah terus kitu teh geuning mah teh jajabkeun ka dieu ka bumi nya tamasian nih mah teh 2.000 rupiah ka abdi teh samun 2.000 rupiah laras pisan tah tos kitu ning hari teh mah teh ti dieu teh ieu ti jalan handap teh ka bumi teh tiasa mapah ning mah teh samun tah
terus gitu mak sonten-sonten nuntut ke abdi nyuka di lanongan pada mah teu naon ya teu naon mak apa nyeri nya sakujur awak nyeri mah teh nyeri mah teh nyeri nya teh wis ieu mah urang mah sanes bade ngungkap masalah laras pisan ojak laras pisan tah terus gitu mak teh suping ka bumi nyanak TV anu ageng samun laras tah datang ka dieu ngabeledug pan terang abdi ngabeledugna bawa deui ning ku abdi TV na teh tamat nuntut di artos ayeuna teh 400.000 ka abdi ada mah perjanjian nya ku abdi teh digugu ningan laras pisan nya kumaha artosna tos aya keheula sakedap mak ieu teh abdi teh artos teh aya 400.000 rupiah kirang 10.000 janten 780.000 ieu teh artos teh sanes artos tiis cek pariposna mah dipasikeun ka emak jeung ka abah ayeuna teh abdi teh namut artos 400.000 ngagadekeun motor kasih abang nu dipayun katampi ku abdi teh 280 tah abdi teh kedah mayar engke panginten tina sasasi ayeuna teh 480.000 ieu teh mangrupikeun tawis tangawaler lah ieu mah abdi maka mah jeung ka abah samun ojang janten motor teh digadekeun ka ojang teh muhun mah digadekeun cenah abah motor nah mah digadekeun lain nyuhunkeun ka sepuh atuh ka rama sareng ka biang den teu biasa kitu bah abdi mah awatos anjeunna geus seueur ka peryogianana boro-boro panganten anjeunna masihan kanggo abdi atos ageng kitu bet kanggo anjeunna ge matak buburuh ge dibatur panganten anjeunna teh ku teu aya eta teh teu ngomong sih mah satos uih ti emak teh abdi teh labuh mah dipayun teh mencokot aya awi teh ditulungan ku Mang Akim abdi teh ajang kumaha teh si Akim nya ku abdi teh di cenah ka payun ait pokna teh cenah hoyong ka Kiara ka bumi keluargana nya abdi teh teu kiat panangan dan geus labuh teh alim abdi teh ai cak anjeunna teh sok cenah bawa we cenah ku urang gitu pasikeun ka anjeunna teh ku abdi teh motor teh abdi ngiring ti pengker anjeunna di payun geura mah ai sumping ka Kiara anjeunna teh kalahkan nyungkeun artos ka abdi teh manya nya motor abdi nu ngojek anjeunna tapi kalahkan anjeunna nyungkeun ka abdi lieur si Akim mah jelema gelo eta mah muhun pada cari wakelona lieur kana si mah padahal mah